pamirsa, kembali deui sareng abdi Arum Humaira Putri Widodo. Dina Bewara Internasional dinten ieu. Warta utama datang ti kawasan Wetan Tengah. Kaayaan di dinya beki tegang, saenggeus aya laporan ngeunaan serangan militer anu ngalibetkeun Amerika Serikat, Israel, jeung Iran. Serangan ieu disebut-sebut ditujukeun ka sababaraha fasilitas strategis di wilayah Iran anu tuluy dibales ku pihak Iran ku ancaman sarta langkah militer sejenak. Numutkeun para analis politik internasional, konflik ieu bisa boga pangaruh anu lega. Lain ngan ukur pikeun nagara anu langsung auh, tapi oge mangaruhan kaayaan keamanan global. Wetan Tengah mangrupa salah sahiji kawasan anu miboga peran penting dina pasokan energi dunya. Kukituna, sagala gangguan di daerah eta bisa langsung karasa pangaruhna ku nagara-nagara sejen. Salah sahiji dampak anu langsung kaciri nyaeta naikna harga minyak atah di pasar internasional. Para ahli ekonomi ngajelaskeun yen lamun konflik teu gancang reda, harga minyak bisa terus ningkat sarta mangaruhan kana harga bahan bakar, ongkos transportasi, nepi ka harga kabutuhan sapopoe. Kaayaan ieu tangtu jadi perhatian khusus pikeun loba nagara. Pasar keuangan global oge nunjukkeun reaksi anu signifikan. Sababaraha investor milih ngalihkeun danana ka instrumen anu dianggap leuwih aman pikeun nyingkahan resiko. Nandakeun yen dunya internasional keur taliti pisan ngeunteunnan kamajuan kaayaan ieu. Samentara eta, para pamimpin dunya terus ngadesek sangkan sagala pihak nahan diri sarta milih jalur diplomasi pikeun nyingkahan konflik anu leuwih lega. Nepi ka ayeuna, situasi masih dinamis sarta bisa robah iraha wae. Urang bakal teras nyayogikeun bewara panganyarna, sakumaha kamajuan anu kajadian di lapangan. Kitu Bewara Internasional enjing ieu, hatur nuhun kana perhatian anjeun. Wilujeng enjing.